Waman jeung ari sing sahaja tayuti anu turut yasiman Allah Gusti Allah wa Rasulullah ka Rasul bagusan Gusti Allah. Ente aya pertanyaan di sebagian sahabat ka Kanjeng Nabi. Sahabat kaifa naraka fil jannah wa anta fil darajatil ula wa nahnu asfala minka. Gusti rek kumaha urang bareng engke di surga, rek kumaha kami bisa ningali ka anjeun engke di surga Gusti Allah. Kan beda darajat, beda kelas. Nah aya anjeun mah rasul, anjeun mah nabi, ari kami jelema biasa. Oke, engke bisa papanggih di surga, sekalaman ka masuk ka surga. Dan kumaha kami bisa ningali ka anjeun ke di surga. Katurun ayat wa may yuti'illah jeung ada siksa ajalmana anu taat ka Gusti Allah wa Rasul jeung taat ka lima amal bihi dina perkara anu marentahkeun deui Gusti Allah jeung Rasulullah kareta perkara nurun ka Gusti Allah jeung Rasulullah tah ngilung yang ngilur Gusti Allah jeung Rasulullah tah ngaler-ngaler kitu ya. Kana nurut jaman nurut ka Gusti Allah jeung Rasulullah faulaika tanakari jalma-jalma nurut ka Allah ka Rasul alladzina babagan jeung jalma-jalma an amanu mapari nikmat saha Gusti Allah taala lahum ka alladzina engke bakal dihijikeun di surga jeung jalma-jalma anu dipaparinang nikmat ku Gusti Allah nyatana minan nabiyyin nyatana ti golongan para nabi dihijikeun kana satu wasiddiqin jeung golongan siddiqin ay afadili ashabil anbiya tegasna ibaratkeun jeung sahabat-sahabat anu alul sahabat pilihan tanya limubalaghatihim fi sidqi wa tasdiqi wa syuhada di marakah zaman marawat syahid anu terbunuh di pangperangan dina nalika anjeun syuhud agama Allah wassolihina bakal dibarengkeun jeung jalma-jalma saleh anu salian nabi siddiqin salian syuhada jeung para wali jeung sajabatan wa hasuna ulaika rafiqa jeung bagus-bagusna perkara maksudna tah ari para nabi siddiqin syuhada sholihin teh panghade-hadena batur panghade-hada babaturan yang di surga di ayat stanti'a fiha etihim bisa enak-enakan di surga ku bisa ningali para nabi waziaratihim bisa berkunjung ke para nabi wal huduri mau bahkan bisa ngaliungkeun para nabi para siddiqin syuhada sholihin wa in kana maqamun fi darajatin aliyah bi nisbati walaupun beda derajatna tapi sewaktu-waktu bisa maklum.
Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Zalika ari itu bisa kumpul jeung para nabi, bisa kumpul jeung siddiqin, bisa panggih jeung syuhada, bisa panggih jeung sholihin, bisa ningali para rasul-rasul. Eta teh al fadlu minallah. Kalau beran kabagiran di Gusti Allah, kalau beran nang dibikeun di Gusti Allah. Eta fadla bihi alaih Gusti Allah dibikeun. La'annahum naluhum bi ta'atihim. Lain diberi taat, lain kan cek Gusti Allah zaman taat ka Allah jeung Rasul kena dihijikeun di surga jeung para nabi. Tah dihijikeun di surga jeung para nabi teh lain karena taatna, tapi karena fadl Gusti Allah. Lain karena fadl Gusti Allah. Dan mahi modal taat urang, ibadah urang dipakai meuli surga mahi. Jawa ibadah ampura dulu teh. Banyak imbangan. Buah kalau itu karena dosa ge. Leuheung geus plus-plus oge ya. Tekor. Komo ditambah deui dina ngabandingan nikmat anu dibikeun ku Gusti Allah ka urang di dunya. Nah, matakan di baheula sering dicaritakeun jaman tukang ibadah 1000 tahun ibadahna pentingna ibadah urang puasa tara maksiat sama sakali. Nalika ngagiding bae ka surga teh dipegat ku malaikat teh. Eta aja. Meni edeng gitu tah rasaan dan dewek itu kalau taat berhak mendapatkan surga. Ditanya kembali ke mereka mana mang mari lagi di teh. Keheula Allah. Akhirnya ka surga jangan tenageus surga teh bulan itu aya. Memang ngobrol heula ka dieu. Ai kitu naon anu boga naon jeung urang meni pede hayang masuk ka surga boga naon. Oh, kami tukang ibadah tara maksiat ibadah teh 1000 tahun. Geus aya nama kieu bae cenah. Wang diajar hitung-hitungan belah cenah wang ditimbang. Ternyata ibadah 1000 tahun dibandingkeun jeung nikmat Allah kakara nikmat panon sabelah teu mahi. Temahi ternyata ngahulang didinya mah sok rek kumaha ieu cek malaikat teh tungtung ngecerik didinya kakara sadar bahwa di beres surga teh eta mah kabeureuran Gusti Allah. Lain kitu. Lain dimenangkeun ku taat lain. Tapi zalika fadlu minallah fadl Gusti Allah. Wa kafa billahi alima. Wa kafa jalan cukup sahabil Gusti Allah na aliman anu meuningga kana thawabul akhirah. Pasti ku bima akhbarakum bihi wala yunabbi'uka mithla khabirin. Maka si kumandel, si percaya karena nangrupa perkara dibejaan ku Gusti Allah. Allah mau nggak dibejaan itu pasti. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum. Misalnya ada saya. Sallu ala nuri Ahmad nuri